Ayo nama urang keliling cek anu beresan heula urang keliling-keliling soalna lamun bisi aya pameriksaan ti RT amun urang cicing we di dieu dicarekan hayu bawa radiona bawa awal paehan lah paehan lah geus paehan radio mah gandeng malam Jumaah nyata dangdut oh kagak pisan hayu ah daguan deui kelakuan deui siga aya awewe euy awewe malah we kieu geus jam 2 peuting aya awewe euy euting tuh anjir kesempatan ieu pucuk licinna ulah pun tiba tina tadi urang keur bori aya awewe ayo kesempatan jam 2 peuting aya awewe euting tuh anjir kesempatan ieu pucuk licinna ulah pun tiba tina tadi urang keur bori aya awewe ayo kesempatan Neng, awewe tapi awewe. Neng kunaon ceurik? Karunya. Nah Jumat teh sarepi kieu saha di dinya sama nih sama mana jurig kunaon si Soding? tuyul Goblok sia mah aing ditabrak sia aya naon sia teh? sieun Aya naon? tuyul Tuyul. Percaya tuyul. juteng di dinya ge Aing udah gunting. Yang si Bang Duy aing teh udah gunting di jembatan. Tinggal di situ. Si Duy mana we? Duy. Si Bulading, si Duy bisi. Mau si tewak gunting ayo. Aduh, jangan melibat nyamuk. Kan, abi melibat nyamuk lah ke warungnya. buru ieu kagok karena YouTube YouTube wae. Eta meulikeun. Boga salah kita hayang ka YouTube wae.
Ari teh keur naon di dieu? Teh? Teh ieu teh geus beuting. Sana naonan di dieu sorangan. Ari teh kunaon? Masih ama ka ieu? Ih, ari si Teteh. Kita tadi ditanya ku Ice, lah engok, kunaon ari Teteh? Teh mending keneh oge Teteh gerak uwi. Karunya si Mama nu nungguan Teteh. Heeh, Teteh. Nya geus atuh teh. Ice di ka warung heula nya, geus hebat nyamuk, tapi omat. Teteh gerak uwi. Karunya si Mama hariwang. Nya geus satunya tehnya. Teteh kunaonnya? Ditanya pengaplong biasana ge cerewet. Anu jempeng wae. Cing ku asana teh. Asa meunang pun kieu nya. Nah, diajak we, si Teteh bareng-bareng. Sesieun bae lah teu melibat nyamuk oge. Sieun kieu nya. Ding, capek weh. Yuk lagi. Ding, dia capek nih. Di udah tuyul, Ding. Mana tuyul? Lain mana tadi udah tuyul? Di situ kene. Ding, urang si Nui ke mana, Ding? Hari wang aing. Suara naon? Ding, Siang-siang euy. Sepi. Ding, Kumaha euy? Saha nu mulai dong? tanggal kembang weh. Nah, ulah sia tuh. Sintruk. Hintruk naon aing dari kembang hintruk. Saha tuh? Teuing atuh. Huri berenya. Saha nu nyitruk? Mana nyitruk? Hintruk naon sia. Belah nu nyitruk bieu. Leungeun aing ge kieu tadi keneh ge. Ah, saha tuh? Teuing atuh. Curi gitu nu tadi nu abi diberik. Teuing Saha tuh? sintruk saha nu hintruk. Teuing tuh. Ih. Parah aneh wae, suntak sintruk. Leungeun aing teh tadi ge kieu. Kok suntak sintruk wae si teh kaculi. Saha nu nyitruk tadi da cicing di dieu. Jadi aing hintruk dieu. Teuing saha tuh? Kieu sia mah suntak sintruk wae. Ding, mana nyentrek kurang? Nyitruk? Da kita nyentrek mana? Teuing itu. Boa-boa. Oding, si kamar si Oding, weh. Aduh, si Oding kemana, Ding? Gelo si Oding, aing jadi sorangan, Ding.
Aduh. Aing kudu salah jalan aing. Kalau ke kuburan. Waduh, iya mah tempat nugi aya tuyul. Wah. Aduh, topi leungit. Si Oding leungit, si Nui eueuh. Aduh, aing jadi surangan keung kieu. Saha itu nongeng euy. Kita teangan sia teh. Siap, kita di dieu asik ya. Nah, sih ngajur di dieu. Urang teh tadi teh, maneh lompat, urang lompat. Nyumput aing di dieu. Neangan maneh eueuh di tukang. Aing suka teh sia teh nuturkeun urang lompat. Mamang jeung si Oding. Si Oding leungit. Mana di dieu? Masa lompat di udah gundi teh. Maneh bet lompat ka mana tuh? Aing neangan maneh. Cugik sia, sugan teh sia teh nuturkeun aing sarua. Aing panggil si Oding. Tabrakan si Oding udang tuyul. Sarua aing udang tuyul. Malahan mah ceri aing sinter ka deui. Cari tenang panjang daripada ngobrol di dieu. Urang caah. Ayo. Ayo deui. Duh, di dia caang euy. Ayo sia nuturkeun euy. Ngobrol di dia deui. Juga. Duh, capek. Duh. Sia maduy. Kala kanyung seb aing mah kurang kumaha neangan. Sugan teh mah teh nuturkeun urang basa diudag ku curig teh. Sidik urang disoak teh. Banyak teh maneh teh. Nuturkeun aing di tukang. Aing pas direret eueuh. Jangan teh nyumput we, da usah saha sieun. Heeh, sugan teh maneh teh nuturkeun urang. Uru aing culang cileung. Panggil si Oding. Katabrak ku aing si Oding teh. Tah geus kitu teh. Sugan teh teh tukangan urang dicemplot eueuh. Lumpat aing teh. Geus lumpat capek cita caritana ieu. Keur jeung si Oding diuk aing teh. Sugan teh si Oding teh nyintrek ceuring. Oding nyangka nyintrek urang. Pasti tempo deui. Tukang tuyul. Katuluh katutu aing kitu mah deui aing teh. Ngomong-ngomong, ari ayeuna si Odingna ka mana? Henteu bareng jeung maneh. Puguh deui si Oding teh kos maneh deui. Sugan teh nuturkeun urang si Oding ge pas dilieuk eueuh. Aduh mangka aing pas jalur anu deka kuburan teh anu di belah ditu. Pas aing lompat deui, pas kebalik di ke tempat anu aya tuyul, topi leungit. Aing deui. Aduh. Bener deui. Caritana cenah jembatan eta teh deui nu tadi kaliwatan ku urang teh. Unggal poe teh sok loba nu ningalikeun. Sok aya anu nembongan cenah euy. Pek teh ningan kaalaman ku urang asalna teu percaya euy. Ada percaya teu percaya tapi kaalaman jeung maneh ningan bener. Euy. Da ngadenge carita baheula. Eta disasak eta teh. Emang bener cenah euy. Serem. Eta mah da heueuh atuh. Urang kaalaman ku maneh jeung urangna. Kepanggih. Eta mah nih. Hariwang teh ieu kumaha atuh ieu? Ngarona ieu kumaha ngarona? Tuluykeun wae. Aduh. Urang sebagai keamanan kudu nyaho naon penyebab eta sampai arwah awewe eta gentayangan. Tah urang kudu boga misi selidiki ke urang kumaha tah deui. Heuh pi. Da baheula teh ceuk warga di dieu, ada urang mah anyarnya di dieu. Cek warga ieu baheula teh cenah aya hiji awewe katabrak ku motor. Waduh ke. Engke can tamat urang nyarita. Heuh sok. Tah ieu. Heeh. Jadi ceuk baheula ieu. Lain cek baheula mun cek jelema. Heeh, tah eta ceuk jelema eta teh ngobrolkeun ka urang da urang mah jelema anyarnya di dieu ieu. Heeh. Aya awewe katabrak ku motor. Alah, Nya eta anu nabrakna teh tanggung jawab. waduh, tabrak lari. Heeh. Berarti korban tabrak lari meureunnya. Tah, jika nama
si arwahna eta teh rek minta tolong meureunnan. Sigana mah kitu deui. Sigana eta arwah katabrak can panggih jasadna meureun. Jigana minta tulung hayang disampurnakeun jigana mah. Sugan aya laratanana deui. Urang selidiki. Tapi deui ngomong-ngomong euy. Ini jam Naon deui? sabaraha misteri ieu teh euy. Waduh, subuhnya. Subuh teu karasa euy. Geus aya mah deui. Urang balik heula, maneh balik, urang balik. Tapi wayahna euy. Papisah aya mah jalanna. Ulah jalan ka sasak nu itu teh nya. Bae kajian jauh aing mah ngaliwat sasak. Kajian beda jauh. Urang dek malipir jalan lembur. Bae ngaliwatan kebon oge. Heuh kitu teh nya. Heeh. Hayu urang teh geus tiris euy. Sarua balik oge ah. Mas, beli mie gorengnya 1 mas. Pakai pedas. Iya mas. Orangnya nggak ada. Itu tadi orang pasti tanya aku ngerjain atau gimana sih? Kalau seperti ini, udah bingung pulang. Aing si Oding leungit. Topi Mundur, leungit. kurang mundur. Sia di dieu ningan. Ah, henteu ieu. Terwasna geus jadi sia. Jadi dia. Sen. Atuh geun bae lah si Oding mah nya ayeuna mah. Jawabanna ka dinya. Pan si Oding. Sen. Kudu menyelidiki naon eta sebabnya sebab bet eta cenah mah aya jembatan si manis jembatan privat Tong. numpat ah lale film ya urang keur ngalaparna deui basa tu nama Sen. ngapain lah pahe mana lah ngaran we Ih, mareman Sen. geus kasih ini. Aing antena na pegar. dikik sari tanya sakadeun saha dirinya Tong dirinya mana? tong didinya tuh maneh salah Aduh, can melibat nyamuk. Kang, aduh melibat nyamuk heula nya. Mangga. Cuma. Oh, Sen.